Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo-alo mang sadayana, sampura sunun. Wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube Sunda Pituin. Nu mana saluran channel YouTube Sunda Pituin ieu kumang didamel khusus kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari mang bade medal dongeng Sunda nu enggal dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat ieu dikarang ku pengarang anu tos kahot nyaeta Ki Leuksa anu tos katelah deui kitu tah pamirsa sadayana. Ieu dongeng di judul dongengan ku kasepuhan oge, judul dongeng anu atos pengalaman nyaeta Mang Jaya. Oge pamirsa sadayana peryogi dikauningakeun bahwa yen Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube. Channel YouTube Mang Jaya nyaeta Mang Jaya Official. Kanggo pamirsa sadayana anu hoyong silaturahmi ka channel Mang Jaya langsung, mangga ku mang bade disayogikeun linkna di deskripsi mang kanton diklik wae. Oge bewara kang pamirsa boh pilih pamirsa oge hoyong silaturahmi ka channel YouTube-na Ki Leuksa. Ki Leuksa ge tetela ngagaduhan channel YouTube pamirsa sadayana. Mangga kumangga dicantumkeun oge di link deskripsi mang channel YouTube Ki Leuksa sareng Mang Jaya. Kanton diklik we mohon hoyong silaturahmi ka alanjeunna ka kebudayawan Sunda kitu tah pamirsa sadayana. Mangga tuh supaya teu nyangkol kana waktos kiwari urang medal dongeng Sunda anu judulna Randa Bengsrat dina bagian anu kahiji. Sok mangga nyangakeun dongengna, mudah-mudahan sing tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana. Tiasa dencang dina sagarupi aktivitas pamirsa sareng alo-alo sadayana. Sok kaparayun prung. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade mitembean dina hanca enggal judulna Randa Bengsrat. Iya. Randa Bengsrat para mitra judulna teh cenah mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng. Ayeuna bade mitembean kahiji atuh para wargi, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Ieu dongeng dikarang ku Ki Leuksa kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Saur Ki Leuksa bilih anu kasabit nami kasebat tempat hapunten cenah sanes dihaja, da ieu mah mung sakadar karangan cenah para mitra. Bilih anu kasebat tempat hapunten cenah para kadiri sakali deui sanes dihaja. Da ieu mah mung sakadar kalersan bungkul. Margi ai karangan teh ya cenah para mitra saur Mang Jaya ge cenah sering disebatkeun di hade-hade sangkan sae. Di alus-alus sangkan payus, di reka-reka sangkan siga. Para mitra wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Randa Bengsrat karya Ki Leuksa dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu, kocapkeun panon poe moncorong di beulah wetan. Cahayana sumebar nyaangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patemalan jeung pada baturna. Cai ibun masih keneh ngagarenang dina tungtung daun pating carela katojo ku panon poe. Si Karmin ngagedig leumpang bari ngajingjing jejer useup. Sarta dina cangkengna ngagantel korang leutik parat jalan desa beras ka jalan satapak nu tuluina ka walungan Cipeles. Jalan nu disorang nurugtug mudun rarambu jalan ngagarisan kana beungeut tapi si Karmin teu galider jongjon leumpang husukna ka. Akhirna serong ka sisi walungan reg eureun heula. Panon melong kana cai walungan nu pating rariak jeung umpal-umpalan. Lila-lila gek diuk dina batu bari ngarahu. Cipeles kasohor loba laukna malah cikolot mah cenah aya sirawing, lauk pasesaan Kangjeng Pangeran nu dialungkeun deui ka walungan.
Cing aing rek nyobaan museup lah na aya nu beunang atawa moal kitu. Aduh, moga-moga we balad si rawing mere rejeki ka aing. Kitu ceuk si Karmin. Terus masang eupan dina useupna sanggeus rengse lung kacai. Atuh lap useup ngalalap si Karmin diuk bari mencrong kacai walungan. Sanggeus rada lila para mitra sadaya. Useupna karasa aya nu nyangut nud seot. Aya nu mawa si Karmin rikat mecatkeun useup. Tapi para mitra hampang teu beunang naon-naon. Jadol sia naon anu ngahakan useup aing atuh. Si Karmin mending deg-degan hatena ambak ngadadak jadi ngahegak siga nu capek. Tuluy masang deui eupan dina useupna. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha kali nu ahirna useupna disanggut. Ku keuyeub sagede peureub si Karmin gegelendeng bari ngajejak keuyeub nepi ka remu. Ih sia aing lah. Lah ka dilebok keuyeub. Cenah naon geus meunang nu kitu patut dasar saton urus tuyung sia. Mata kahareup, leumpang kagigir, beungeut nyang hareup ati mungkir, dijajak sia ku aing. Pokna. Bari tuluy ngaleos rek pindah ka nu leuwih alus tempatna. Si Karmin maju ka hilir luak liuk neangan cai anu liuh anu sakira loba laukna. Serog kahanapeun tangkal baru gek diuk dina akar. Lung euseupna dialungkeun kana cai. Si Karmin ngahewot bari melong kana useup. Panon poe beuki luhur hawa beuki panas karasana tapi si Karmin can bebeunangan. Useupna minang aya nu nyangut tapi laukna mah taya nu beunang siga nu palalin ternaker. Lila-lila si Karmin bosen nguseupna pindah deui beuki ka hilir. Nyaan sial gara-gara si keuyeub rangae. Na kamarana nya lauk teh atuh meuni eueuh hiji acan ieu teh. Na beak lauk teh kitu atawa keur nyarumput dina liang. Ceuk si Karmin bari lantrak lintrik. Useupna dicecek bari neangan kawalungan. Bari nempo kawalungan sedengkeun beuteungna geus karasa lapar. Atuh gek diuk dina akar cangkring sisi cai muka timel tuluy dahar bangun nikmatna keur. Sanggeus seubeuh barang dahar si Karmin nguseup deui tapi tetep teu bebeunangan. Sedang poe beuki burit panon poe geus dengdek ngulon. Malah akhirna mah jiga adak kana embun-embunan gunung. Si Karmin rumahuh leumpangna asa jajarig jegan lalungse bakat ku capek. Tungtungna beak pangharpan leos init ningal kedua lungan muka ka jalan muru ka jalan satapak. Maksudna rek balik ka imahna. Saja jalan gegelendeng bae da puguh teu bebeunangan, ras inget ka indungna nu tangtu ngarep-ngarep ka sarta nunggu-nunggu laukna meunang useup. Wah, lengo-lengo teuing mah lah. Useup pelung batur sia, keuntes hate si Karmin. Bari tuluy ngingkig teh luak dieu. Serog ka jalan desa tuluy leumpang maju ngetan ngagedig siga nu rusuh. Beak pengkolan beras ka pasawahan tuluy leumpang mapai galengan sawah. Motong jalan dahayang buru-buru tepi ka lembur jeung deui aya niat rek ngaliwat ka balong hajimanan susuganan keur simpe. Samemeh suruh panon poe si Karmin tepi ka nu dijugjug. Manehna ngarandeg bari luak liuk bisi aya jalma lian di eta tempat. Tapi simpe da geus burit. Bujang hajimanan geus balik da tereh magrib. Aman sia batur. Ken sialah diala laukna ku aing lah heng nyaho sialah. Karmin bari ngetayep para mitra sadaya. Harita teh ngadeuketan balong tapi mameh tepi mencrong heula ka saung rangon. Bisi aya keneh jalma sanggeus tete layen simpe si Karmin nyempo dina rungkun cau. Masang eupan dina useupna tuluy dialungkeun ka balong jajantung naratug hatena deg-degan. Nud seot kiriwi lauk mah sagede tampah ngagulawing. Dina useupna si Karmin bungaheun sakilat lauk ditewak dilaan tina useupna tuluy diasupkeun kana korang. Hiji tah aing peres ye. Pokna tuluy ngalungkeun deui asup ka balong. Dina waktu anu ngan sakedeung si Karmin geus meunang genep lauk mas nu sagede-gede tampah. Si Karmin atoh nguseupna beuki anteng da puguh kitu kahayangna. Reungit jeung rametuk nu napuk kana beungeut teu dirasa. Perhatian musir kana useup giriwil deui. Meni asa babarieun da puguh di balong eta malaukna loba jeung lalina. Reup sareupna kaayaan jadi remeng-remeng. Si Karmin inget kabalik tuluy cengkat lalaunan tuurna titingkuheun. Balas lila teuing diuk ari korang jadi ampeg binuh ku lauk emas. Malah sawareh deui mah kapaksa dikerong sabab korang meuni teu mahi. Kieu nguseup malah sarua we ge laukna ha. Sanurek nyangka lauk di balong lah. Ceuk si Karmin ngomong sorangan.
Tuluy ngaleos ningalkeun balong jalana ngahaja mabal mapai kebon jeruk nu brasna ka kebon awi. Teka catur para mitra di jalan mah. Si Karmin geus tepi ka imahna. Kasampak teh indung bapana keur ngadaweung di tepas nyang hareupan cempora dina meja. Barang joa si Karmin duanana curinghar. Nah, bulit-bulit teuing Karmin. Ulah sok kamalinaan teuing, euy nguseup teh kudu inget kana waktu, cek bapana. Nu katelah Mang Seno, ari indungna nu ngaran Bi Urmi teu ngomong ukur neuteub ka anakna nu ngajingjing lauk emas. Resep tuh Pak, yeuh laukna Pak, nu gede jeung dintu Pak. Lumayan lah keur dengan sangu. Malah dijual ge moal burung payu Pak. Si Karmin ngajungjungkeun lauk nu dikerong paroman marah mah. Waduh. Di mana meunang lauk emas Karmin? Mang Seno olohok ti Cipeles Pak. Bari ngalewas ka dapur sieun bapana nanya ka papanjangan da sieun kanyahoan Rusiahna. Nanyaan kitu. Buseup ti walungan meuni lauk emas wungkul asa curiga bapa mah. Mang Seno ngareret ka pamajikanana nu can wani loba cumarita. Nah teuing kuring mah teh nyaho atuh. Oh tapi baju leuge kungsi meunang lauk emas ti Cipeles basa nguseup jeung Ki Masrip. Heueuh piraku si Karmin ge ngabohong. Akhirna Mang Seno jeung pamajikanana jarempe. Pating haruleng siga nu boga kabingung ari si Karmin buru-buru mandi. Geus mandi tuluy disalin kop kana sarung jerut turun bari ngomong ka indungna. Magoreng gua mah kuring hayang dahar. Nah tuh baka turun rek ka mana heula Min. Rek nempungan heula si Komet mah isukan rek aya rek diajak museup. Indungna geus ngabrek ngomong tapi si Karmin ngaleos manten. Tuluy dileg-leg ku poekna peuting. Atuh Bi Urmi teh para mitra ti loba carita. Jung nangtung tuluy kapawon rek ngubah lauk nyumponan pamenta nu jadi anakna. Ari Mang Seno tetep ngarasa curiga can percayakan hasil pagawean anakna. Tuluy nuturkeun ka pamajikanana hayang nempo lauk meunang useup teh. Barang serog ka dapur meuni olohok nempo lauk emas meuni rampag. Gedena ampir sarua kawas-kawas meunang haja ngabibitkeun. Piraku lauk walungan meuni sarua kieu. Jeung deui piraku lauk emas wungkul. Bari mencerong kana lauk emas anu mayak dina ayakan, sawareh geus dibesetan ku Bi Urmi. Nah loba teuing pikiran atuh da di walungan ge loba lauk emas mah. Ieu mah kaparengan we meureun. Ari jadi kolot mah kudu boga hate rangkepan atuh. Kudu boga saku dua. Percaya teuing ulah, curiga teuing ulah. Sababana kurang teh geus pada nyaho apaan. Boga sifat lenger matak jengkel ngawarahna. Piraku manehna poho deui apaan si Karmin kungsi newakan hayam batur tukangeun imah. Nah, eta mah bareto basa manehna keur kagok cenah. Tan ayeuna mah geus sawawa, geus kasebut dewasa. Piraku rek itu wae. Moal lah kuring mah percaya, moal ulu ala kana barang batur si Karmin mah. Pan geus sideng anu budak teh. Bi Urmi keukeuh mangmeunangkeun ka anakna. Teu ridho mun si Karmin disangka ulu ala kunu kanu batur. Tah salah teh pikiran teh. Lain pikiran kolot nu kitu mah bisi maneh teu percaya. Urang bukteukeun isukan dedengekeun bejana ti batur. Mun si Karmin kumawani ulu ala kanu batur rek diwarah ku aing. Cek Mang Seno bari cengkat tuluy ka tepas deui bari jamedu. Heuleut sawatara waktu di dapur kadengen ngagoreng lauk. Seungit na ngahiliwir tepi ka tepas malah Mang Seno ge meuni kumetap kabitaeun. Keur kitu torojo si Karmin datang kalacat ungah barang rek bus ka tengah imah dipegatan ku bapana. Diuk lamin tong wakah jero imah. Ya naon Pak? Si Karmin katara bangun reuwas. Gek diuk dina kursi para mitra jajantung ngadak-ngadak ratug. Da hatena mah geus rumasa boga dosa. Ari maneh ti mana nguseup teh Min? Beg hate si Karmin reuwas. Geus teg boga sangkaan yen bapana curiga ka manehna pedah mawa lauk emas meuni galede. Tapi si Karmin geus mindeng ngabobodo ka kolot tara eleh akal pikeun ekol. Atuh harita ge bisa pisan nyumputkeun semu pok ngajawab. Ari Bapak, pan tadi geus disebutkeun Pak nguseup ti Cipeles. Nah make nanya deui Pak, siga teu percaya ka anak teh. Ih lain kitu Min, Bapak mah hayang nyaosot hayang nyaho we atuh.
Sabab ari kolot mah teu boleh melang jeung hariwang. Bisi anak manggih kacilakaan. Manggih kitu manggih kieu, manggih picilakaan. Ulah kaget ditanya kitu kudu jadi kolot teh da sakuduna datanya ka anak kolot mah. Oh kitu. Nya kitu tuh palah ti Cipeles musup teh. Karmin rada teu puguh ngomongna jajantung ratu globakasieun. Hari ini make jalan mana? Di Muara Cicapar. Hari balik make jalan mana? Ke Tonyong. Jawabna asa-asa da bohong. Ajeun atuh ari kitu mah. Siga tu dahar heula, ge mun geus dahar ka dieu deui urang ngawadul jeung bapa. Si Karmin atoheun buru-buru cengkat da beuteungna geus lapar. Sadatangna ka dapur tuluy ngajemprak dina samak. Yang hareupan sangu jeung goreng lauk meunang nyayagikeun indungna. Ditata pasini deui celebak dahar meuni cacamuilan, ponyok naker. Indungna ge kabitaeun tuluy ngamairan dahar padahal mah tadi teh geus basana teh pakabita ku hulu lauk cenah tapi ari nyewol punukna heula. Para mitra kaum dang, sanggeus rengse dahar si Karmin nepungan deui bapana. Bari teurab sababaraha kali meuni pating eureuleu sedengkeun indungna trong-trang meren-merenkeun piring kotor jeung ngampihkeun goreng lauk katut sangu. Nah, sakedeung ting dahar teh min. Teu Pak, alhamdulillah sakitu mah meuni seueuh kieu beuteung teh duh. Si Karmin nepak beuteungna gek diuk dina kursi. Min, urang lalamunan jeung bapa. Lamun naon Pak? Hayang boga kapal? Geus lain ieu mah lalamunan enteng. Lamun bapa diparengkeun gering narek ngabelaan ka bapa. Atuh puguh Pak, pan kuring teh anak bapa anu ngan hiji-hijina. Pira aku rek tega ka kolot nu gering tang tu dibelaan ku kuring Pak. Jawab Karmin dari anaker. Syukur. Memang eta nu diharepkeun ku bapa ge, tapi ayeuna hiji deui jawab ku maneh. Mun maneh nincak disalah narek sanggup tanggung jawabna. Naon contona Pak? Karmin deg-degan ngobrolna teu pati daria da sieun katohyan. Contona kieu nya Min. Mun maneh boga salah ka tatangga atawa milampah pagawean jahat na daek tanggung jawab. Daek lah. Karmin ngajawab danes tapi hatena miris. Mun maling barang batur sanggup narima hukuman. Sanggup ya asal bukti. Syukur ari kitu mah. Tapi sanggup kumaha? Mawe nurutkeun ka hayang nu ngahukum asal kaharti we moal burung dijalankeun ku kuring Pak. Syukur atuh namat ulin. Rek ulin mah muga-muga ulah aya kajadian matak pikasusaheun. Sing ayam tentrem salirananya. Mang Seno bangun hariwang bisi aya itu ieu nu tumiba ka anakna jeung ka maneh. Karmin ngahuleng siga nu berat ku bujur. Hoream rumingkang memang satadina matas dahar terek ulin deui. Da aya janji jeung sobat narek ulin ka pajagan, aya lalajoaneun tapi ngadenge omongan bapana kitu hate Karmin jadi teu puguh rasa. Tungtungna ngahuleng siga nu bingung teu wani cacarita deui. Torojol bi urmi gek diuk digireun Mang Seno. Moal ngasaan goreng lauk bapana? Keun bae isukan ayeuna mah reungap keneh. Kajeun atuh da aya keneh, malah mah rek dipinang da loba ieu teh ngara awet. Jadi goreng mah olok. Bi urmi bangun bunga. Sabab geus 3 poe dahar teh tar aya deungeuna ari ayeuna boga lauk sakitu lobana. Dikumahakeun we lauk mah da loba carana lah. Mang Seno teu pati berag rarasaan mah geus teu bisa dipaling. Tetep boga rasa curiga ngan teu wani tog moal nyaritakeunana. Peuting eta si Karmin teu ulin kalah bus ka kamar, ngagoler dina dipan panon mencrong kana lalangit. Culang cileuk bari nyawakan cawang kanu anggang mikiran kajadian tadi. Tapi saeutik teu boga rasa haneueul sabab si Karmin teh di lembur eta mah geus kasohor bangor jeung lengger loba carekeun batur. Lila-lila nyeh seuri sorangan tuluy ngagereneng lalaunan. Hehe. Ari bapa nah pipikiran teh bat kawas bolon. Lauk meunang ti mana-mana sarua. Meunah jeung moal mata keureuh deui. Nah, make mikiran nu lain-lain. Dasar kolot bodoh teh kanyaho. Ingan malah ratu aja da balagu geuning kolot teh. Kitu cek si Karmin. Tuluy nyangigi reupeurem bari ngarengko dina jiga kuu. Di pikiran si Karmin estu mahiwal pisan hese diwarahna susah dibebenerna. Kalakuan minculak beda ti batur, reup sare ti brakna keur kawan tutas dahar seubeung.
Pamirsa sadayana alo sadayana anu masihkan setia satuhu manco di Galura di channel nuju ngabandungan digelarna acara dongeng Sunda kiwari dongeng anu nuju dipedar dina judul Rana Bengsrat. Mudah-mudahan ya dongeng sing rasar jantan panghibur kalbu pangbeberah kana manah kanggo pamirsa sadayana di mana wae enak di mana wae linggihna. Oke, ka pamirsa sadayana sekali deui mang ngabawarakeun boh bilih oyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya mangga terus disaogikeun ku Mang di link deskripsi. Oke, ka channelna Kileuksa hoyong uninga mangga di kumangga disaogikeun di link deskripsi. Jantan di link deskripsi mang terus disaogikeun channel Mang Jaya official oge channelna Kileuksa anu ngagaduhan channelna masing-masing. Mangga anu bade silaturahmi kantun di dongkapan wae ka channelna langsung. Sakitu panginten mangga lajengkeun dongeng salajengna Rana Bengsrat. Mangga geura baranungan di saku sadayana. Prung Adik-adik serang para wargi sadaya, duh kalakuan si Karmin teh awon pisan. Gitu tah. Kakolot wani nyebutkeun cenah belegug sagala. Eta teh kacida awona goreng patut kalakuan si Karmin teh para wargi. Tah kitu atuh. Janten ulah diturutan kalakuan si Karmin mah yeuh. Kanu jadi kolot tong boro model si Karmin kitu. Atuh nyebut, "Wah, bapak mah kumaha teh?" Gitu oge. Geus kalebet dosa cenah adik-adik. Boh ka inung, boh ka bapak gitu. Numawi sing hade-hade basa, sing hade-hade tata kanu jadi kolot. Da tata basa mah teu kudu meuli, mangga urang teraskeun deui. Kocapkeun isukna kirawanci haneut moyan Karmin ngadaweung dina Bang Barung. Panon melong kaburuan neuteup anak hayam anu keur ngudag-ngudag ku kupu. Ari Mang Seno keur ngagusrek ngasah ngarit. Ngasah arit rek ngalajarami keur parab sapi, da boga sapi hiji meunang nangah. Sedengkeun Bi Urmi para mitra harita keur nguprek we di dapur bari ngadagoan asak sangu seeng nyeng sreng saheng jijeureun aya penil ngagolak nyaeta keur minang lauk mas teh. Keur kitu kurutak aya nu datang hiji lalaki dibarengan ku Hansip. Barang tepi ka hareupeun imah reg areureun melong ka Karmin siga nu hayang sidik. Karmin samar polah teu daek nyarita. "Aya Bapak Min?" cek Hansip bari neuteuk. "Aya nuju ngasabedog." Bari nunjuk ka pipir imah. "Hah? Ngasabedog?" Hansip reuwaseun tuluy ngareret ka pipir. "Saha, Min?" cek Bi Urmi ti dapur. "Saya mah nanyakeun Bapak." Torojo Bi Urmi nyampeurkeun. Barang ret ka Hansip mending ngagebeg reuwaseun hatena ujug-ujug boga sangkaan goreng. "Bari ka saha jang Atang?" cek Bi Urmi melong ka Hansip anu ngaran Atang urang Sukatali. "Punten Bi aya peryogi ka Mang Seno." "Mangga atuh kalebat da kalersan mangna ge aya. Cacan mios kaleuweung. Sok calik ujang." "Nuhun Bi." Hansip jeung baturnas arasup gek dariuk dina kursi. Ari Karmin ngaleos ka dapur teu wani nyang hareupan Sema. Sabab hatenya jadi khoncewang loba kahariwang mun kongang mah hayang ngaleos indi. Harita Bi Urmi ngabejaan ka Mang Seno yen ditepas aya Sema. Puguh we Mang Seno reuwaseun jung cengkat bari nanya ka Bi Urmi. "Sema ti mana atuh?" "Yang Atang urang Sukatali nu bareto kungsi ngajual peuteuy ka urang geuning. Nu hiji mah teuing saha kuring teu wabu. Buru-buru teh ngan tukar itu tepungan bisi aya naon-naon." Bi Urmi hariwangeun hatena deg-degan. Mang Seno teu ngomong deui tuluy nyampeurkeun ka Sema ari arit nu meunang ngasah diselapkeun dina birit. "Ai geuning jang Atang aya naon ujang? Asa reuwas teuing." Mang Seno nyolong krong ngajak sasalaman ku Hansip di tampanan bari ngajawab. "Ulah reuwas-reuwas da moal matak naon-naon Mang." "Ih, ai kareuwas mah tetep aya ujang saboboyak ieu geus kasemahan ku Hansip. Sahanteuna we hate mah sok gegebegan. Bising aya itu ieu, ari ieu saha?" Mang Seno nunjuk ka Semah nu hiji deui. "Ieu mah Kang Udung rencang Haji Manan tatangga abdi." "Sumo abdi teh pun urung di Sulkatali," cek Udung tuluy ngajak sasalaman ka Mang Seno ku Mang Seno di tampanan. "Nuhun atuh ujang. Biasa tepang sareng Mang nanging naon atuh nu saleresna ieu teh? Punten we ku Mang enggal ditaros."
Pokokna mah hayang buru-buru copong lah bising aya kapriyogian penting. Kieu mang kuring teh ge bungahnya sabab gasik ditampi enggal dipariksa. Kieu tujuan kuring teh mang tadi teh subuh keneh aya nu datang ka rompok. Si oreng teh hajimanan. Mere beja yen kaleungitan lauk di balong teras ku kuring dipapai dicatanyakeun nya manggilaratan. Sarta akhirna tepi ka dieu. Karek nepi ka dinya omongan Hansip. Mang Seno geus ngagebeg sabab kahariwangna jadi kanyataan. Terusna kumaha ujang? Kieu mang, kamari teh kira-kira setengah genep sore, tatangga Hajimanan nu ngaran Sarkum ka sawah rek ngocorkeun cai. Dahan apa binihan di sisi balong aya nu ngajentul bari nguseup. Barang rek disampeurkeun kaburu ngaleos bari ngajingjing lauk. Satuluyna Hajimanan jeung badegana nu ngaran Udung teh nempo ka balong. Ari ka sampah teh nya cenah. Aya nu ledug dina rungkun cau sarta loba sisit lauk anu narapel kana tangkal cau. Jeung di dini aya duduk kuy samak ditulisan ku ngaran Karmin. Tah duduk kuyna ieu cek Hansip. Ku siwel ngabijilkeun duduk kuy samak nu ditilapkeun tina jeroeun bajuna. Atuh menika kerot Mang Seno sabab barang breh ge geus sidik kana duduk kuy anakna sok dipake unggal poe. Astagfirullahalazim. Ngerakeun si Karmin nya. Mang Seno kekerot nahan amarah. Era pacampur jeung jengkel kop kana duduk kuy. Tuluy diilik kanu leuwih taliti tetela duduk kuy si Karmin. Tak kitu maksudna Mang, cek Hansip. Urmi, sina ka dieu si Karmin. Mang Seno nyentak ka pamajikanana, sora ngageter bakat ku ambek. Atuh bi Urmi ge paramitra reuwaseun pisan. Harita teh paramitra bi Urmi reuwas terus ngojengkan ka pawon. Manehna rek ngageruan anu jadi anakna. Memang kareuwasna luar biasa kulantaran wayah kitu geus didatangan ku Hansip. Bari manehna ngadenge yen urusan si Karmin kitu jeung urusan lauk mas kitu. Tekung silila bi Urmi geus datang deui dibarengan ku si Karmin anu ngeluk tungkul beungeutna pias. Diu Karmin, cek ge Karmin diu. Teu wani cengkat siga bueuk meunang mabuk. Karmin, lan hari duduk apa? Kuring pak. Dia duduk kuy jadi tulu jalan. Nu akhirna Hansip jeung badegan Hajimanan. Nu katelah Kang Udung anyog ka dieu. Ari maksudna tayagian rek nyusul bangsat lauk nu geus kumawani ngalalauk di balong. Cing jawab kumaneh. Nanya maneh ngalalauk di balong Hajimanan. Karmin teu nemalan jajantung naratu. Jawab sia Karmin. Mang Seno nyemak ambek. Teu pak. Henteu. Ari ieu duduk usaha bet aya di sisi balong. Kebawa angin meureun pak. Balat sia. Pira aku kebawa angin los-los ka sisi balong. Pancek maneh ge cenah balik teh. Ka jalan tonyong pira aku los-los ka balong Hajimanan. Jeung di kamari ieu teu aya angin gede pan sia. Karmin teu ngomong deui. Ayo aku di mana ya asalna? Mang Seno ngasongkeun duduk kuy kana irung Karmin tina awahing ku ambek. Teu rumasa pak. Teu rumasa naon? Teu rumasa maling lauk Hajimanan. Tapi ya buktina Hansip mau duduk kuy maneh ka dieu. Jeung na aya saksi nu manggihan maneh ngajingjing lauk ti balong Hajimanan. Teu ngaliwat pak. Ngaliwat kumaha? Kamari nyebutkeun ka jalan tonyong. Tapi ayeuna kitu rek ngabohong sia ka kolotnya. Hayang dikieu sia. Mang Seno cengkat kap nyekel ceurik Karmin. Tuluy digoengkeun bari ti papareket bakat ku gemes atuh geus puguh si Karmin meuni muringis. Awakna melenting. Ampun pak. Rek ngaku sia moal. Rumasa pak, rumasa. Si Karmin kapaksa ngaku. Sabab sieun ku bapana nu bener-bener ambeukeun pisan. Goblok sia. Nyerakeun pisan ka kolot teh deuleu. Dikukut, dilelemut, dipiara, dibubut, dibubudak, dididik, dikikirik nepi ka jadi anjing. Geus jebrok mopokan waduk sia ha. Ngalakasa sia Karmin. Mang Seno meuni kekerot. Pak Nona harita meuni burial bun celik bakat ku ambek ka anakna. Jeung era ku Hansip. Atuh bi Urme ge teu wani ngomong ari nempo kitu mah manehna milu ambek ka anakna. Nu geus jelas ngabobodok ka kolot. Mang, tos sakitu cekap lah ulah keras teuing margi tujuan kuring malin rek nyiksa jang Karmin. Cek Hansip leuleuy. Teu tega nempo Karmin dikekesek ku bapana. Tuh mana tuh jang ngerakeun pisan ka kolot teh. Tapi ayeuna mah tos ngangkeun tos we lah urang badanten anggur mah. Na bade kumaha meres geunana? Hansip tetep leuleuy.
maneh nage ari hate nama ambak tapi mutuskeun hiji perkara teu cukup ku amarah tapi kudu make aturan. Ayeuna mah kieu jang atang mang rumah sasalah sarta anak mang geus ngaku kana kasalahanana. Taina mang rek naros ka ujang na bade dikumahakeun anak mang mangga masrahkeun. Rek kitu rek kieu kumaha beresna rek dihideung rek dibeureum kumaha nyangakeun eta mah. Mang manyangakeun beung teug-teukeun suku genteng belokeun cik paribasana. Nyangakeun Mang Seno neuteup ka Udung anu diteuteub kalah ngareret ka Hansip. Kieu we tu Mang Seno tadi kuring geus asak badami jeung Haji Manan mun Karmin teu ngaku kapaksa rek dilaporkeun kan wajib. Tapi lamun Karmin ngaku urang rengsekeun sacara kakulawargaan tak kitu amanat Haji Manan teh. Nya tapi mang teh bingung na kudu kumaha ngawarasi Karmin. Da puguh matak jeng kieu jang kajadian kitu geus lain sakali dua kali. Cing kudu kumaha jang adang. Ai urusan ngawarah Karmin mah nyangakeun wae ka Mang. An urusan sareng Haji Manan langkung saya gentosan we ku artos. Sarta ku mamang kedah diwawadianan sangkan Karmin ulah sakali-kali deui milampah kalakuan kitu. Nya syukur atuh ari kitu mah. Keun rek digantian ku duit tapi rek direken sabaraha lauk teh ujang. Eta jang Karmin menang sabaraha kiloan laukna. Sabaraha kiloan kira-kirana Urmi? Laukna sabaraha kilo kira-kirana? Mang Seno ngareret ka pamajikanana. Teuing sabaraha kiloan da teu bisa naksir kuring mah. Ngan mun ditanya bilangan mah babari kabehna teh aya 12. Nu 4 digoreng sore sarta geus beak sesana keur dipinang tuh di pawon aya 12 mun sakilo 4 ge kira-kira 3 kiloan mun sakilo 3 4 kiloan cing ditaksir sabaraha kilo jang Mang Seno neuteup ka Hansip atuh ujieun 4 kilo we Mang hargana sabaraha duh kada Udung apaleun mah Hansip nunjuk ka Udung 1.500 sakilo Mang. Oh, jadi kilo jadi 10.000 merenya. Duh. Jajan teh gede teuing ye tapi teu nanaonkeun rek dibayar ku kuring. Cek Mang Seno bari cengkat rek nyokot duit ka kamar tapi bi Urmi megat bari nyarita. Duit dengan sakitu-kituna pira aku rek dibikeun. Mangkana geus janji ka tukang kredit poe ieu rek dilunasan. Keun bae tukang kredit mah urang badamian ke. Kajeun atuh tapi kade ulah dibeakeun kabeh. Bi Urmi hariwang. Bisi duit beak kabeh da puguh loga kabutuh. Mang Seno teu nemalan manehna teu mikirkeun naon-naon. Nu penting mah urusan jeung Haji Manan kudu beres harita, wiwirang kudu katebus. Tekung silila para wargi sadaya Mang Seno geus ngeupeul duit. Song dibikeun ka Hansip bari nyarita dari anaker. Jang atang. Ieu mah ngaluarkeun duit 6.000 perak. Lain meuli lauk ieu mah, lain mayar dengda, oge lain mayar kredit. Tapi ieu mah minangka hiji syarat pikeun ngarengsekeun pasualan jeung Haji Manan. Muga-muga ku duit sakieu sagala urusan dianggap rengse. Ceuk paribasana ulah aya tunggul sirungan, ulah aya gantar kakaitan, ulah aya cutang supaan. Ulah rek dipanjangkeun. Mangucap nuhun ka ujang jeung Haji Manan nu adil jeung bijaksana. Kop ampihan tah tepikeun ka Haji Manan sarta hampura kidunya bejakeun ti Mang. Kahar ti Mang keun ku kuring rek ditepikeun ka Haji Manan. Tapi omat jang Karmin kudu dipapatahan. Ulah sekali-kali deui kitu sabab mun kapangi sakali deui kapaksa rek dilaporkeun kan wajib. Keun tanggung jawab Mang jang. Nuhun kitu Mang, permios Mang. Hansip cengkat bari amitan song ngajak sasalaman. Ku Mang Seno di tampanan sanggeus sarerea sasalaman Hansip jeung Udung barali meningingking. Sedeng Karmin meningah huleng samar polah jeung samarampa. Harita Mang Seno jeung Bi Urmi meningah huleng. Asa dina pangimpian cacakan mun teu inget ka anak mah bua geus ditampiling nya-nyaan Karmin teh. Mang Seno asa diwiwirang kudu jadi anak, asa ditaranyangan di jero pasar. Sanggeus rada lila pok Mang Seno nyarita deui. Karmin, Yo Pak, sia geus ngawiwirang ka kolot ditambah ku ngarugikeun. Sabab duit ladang hayam keur mayar kredit ludes dipake ngagantian ka Haji Manan. Taina bapa rek nagi janji, sabab peuting tadi maneh geus kecap udal. Geus kedal ucap. Rek sanggup migawe naon bae mun maneh milampah salah. Taina maneh kudu ngajalankeun hukuman ti bapa. Ampun Pak, kuring mah teu masalah we. Teu cukup nyebut ampun si anu salah kudu dihukum. Ampura we tu Pak. Teu bisa. Maneh kudu nebus kasalahan. Kudu wani tanggung jawab teu meunang sangeunahna nyarita. Yeuh maneh teh lalaki kudu wani berbuat, kudu wani bertanggung jawab. Di mana maneh berbuat kudu wani tanggung jawabna. Ta eta hiji lalaki.
Ayeuna maneh kudu ngajalankeun hukuman. Carana kudu ngarit 10 tanggungan keur maraban sapi. Tu aritna geus meunang asa. Hei dit, cek Mang Seno bari nunjuk kana arit. Nu nyelap dina bilik atuh meuni hauleng Karmin teh da puguh biasa mah ngarit teh sok sahayuna. Tara dipatok. Ari ayeuna manehna kudu ngarit 10 tanggungan. Umni 10 tanggungan, Pak. Ulah nawar ieu mah lain jual beuli. Jeung geus dit. Kudu meunang buru-buru. Sina daheula atuh bapana. Diur minim rumah tong ke balikna ngarah ponyok. Karmin teu nemalan para mitra. Manehna kapaksa ngagugu kana parentah bapana. Jerut turun kaburuan leos kapipir. Kop kana arit kencling indit trek ngarit jarami keur para sapi. Saja jalan mikir bari ngajingjing arit hatena panas jajantung naratu. Kram cados ya. Make tinggalin atuh sia teh duduk kuy teh. Jadi we katoh ya dicarekan aing ku bapa. Harianeun sia duduk kuy mending ngalajokeun pisan ka aing. Ngubruskeun sia mah ka aing duduk kuy. Cek Karmin. Gegelendeng kana duduk kuy manehna inget deui ayeuna mah. Harita basa meunang lauk anu beureum laukna ngadupak kana duduk kuy. Anu satuluyna duduk kuy dilaan dituna hareupeunana. Ari balik teu kabawa nu akhirna mah jadi panyakit. Serog ka sisi sawah Karmin mureleng kana jarami nu harejo. Tapi hanya kal pare can dibuatan red kaken caret kakatuhu. Bre dilebak anu keur panen atuh gancang disampeurkeun. Menta jaramina mang, sanggeus tepi kanu dijugjug. Kop wae tapi bantuan heula yang ngakutan pare ka saung. Jawab nu boga sawah bari nunjuk kana pare nu ngayang di tengahan. Eukeun geus meunang satanggungan. Karmin teu mikir deui gabras-gabras ngarit nepi ka meunang satanggungan. Sanggeus rengse meungkeut tuluy nyumponan jangjina mantuan ngakut pare ka saung. Tapi ukur sabalikan leos balik. Kocapkeun Mang Seno jeung pamajikanana saditinggalkeun ku Karmin ka sawah. Duanana hoghag parebut pamadegan. Bi Urmi teu satuju mun dua anakna dihukum ku cara kitu. Tapi Mang Seno keukeuh. Rek ngawarah nu jadi anak sangkan teu ngarunyak teuing. Yeuh manehna. Mun anak urang teu diwarah kitu moal aya robana. Geus bukti manehna kalakuanana bandel jeung beungal di bangor. Jadi mun teu diwarah ku urang, salah keneh urang teh sabab ngawarah jeung ngadidik anak teh kewajiban nu jadi indung bapana. Da kulantaran kitu ulah rek ngahalang-halang da kami ge nyaah ka anak teh. Nya moal nyaah ka anak kitu peta meuli tega nyiksa. Lain tega nyiksa ieu mah lain. Tapi mun teu kitu moal mikir engkena bakal ngeunaheun. Ayeuna mah keun we antep nepi ka mana kataatan kanu jadi kolot. Tah kitu. Da kami ge atuh mun teu nyaah ka anak mah geus we meureun kumaha meureun tadi teh. Da mun ngagugu nafsu mah yang nyiksa nepi ka ngajoprak. Tapi disiksa kitu da moal bener paling ge beuki balawang budak teh. Waktasna CF di para mitra. Urang dicekapkeun wae dongeng anu kiwari nuju dipedar dina judul Rada Bengsrat. Insyaallah urang pedar di enjing. Kiwari ieu dongeng urang tenden di handareum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana masih kana dipaparenan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparenan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga enjing urang tiasa patepang deui di Galura di channel dina ragam medar hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana kanggo dukunganana melalui Galura saluran channel YouTube ieu. Oge hatur nuhun kanggo pratosanana, kanggo sarana, kritikna oge anu tos komen subscribe like-na oge hatur nuhun. Timbang sakitulah mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak